Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedi klarifikasi tentang video Abinu kamari. Abi sanes gaduh channel komo coba channel alitan sanes. Ya abi ngadadak malahan mah ngadambel channel teh. Kumargi haraos kumanya ringrang gitu ku viralna video Mang Ade. Da dugi kayeuna disidik-sidik di Bandungan teh geningan malah leuwih ngacapruk, semakin ngawur. Ayeuna anjeun teh Mang Ade londok terus gaduh detail anjeun teh malahan maenakan janten duta gitu nya, duta kuliner gitu kan. Panginten anu ngoronjong anjeun anu ngajait anjeun teh sanes orang-orang anu biasa, malahan orang-orang nu berbonafit gitunya anu berpangkat oge gitu kan, berkepentingan, orang terpenting maksudnya di Bandung iya gitu kan. Tah ayeuna nah anjeun teu isin, teu ngaraos isin gitu. Bahasa anjing teh goblok teh kasar eta teh awon. Kadanguna teh nya komo kadangu ayeuna ku murang kali gitu kan, lainna tos terlanjur gitu murang kali pada terang bahasa Mang Ade anu nuju viral gitu kan. Ari kahoyong abi mah nya sanes abi bade hoyong naon, sanes disebat teh sanes bade ngiring eksis atanapi ikut viral sanes sih. Abi kamari kan eta berpesan ka Mang Ade. Eta pesan abi kanggo Mang Ade plus reng-rengana sareng jajarana gitu. Tah kumargi video abi kamari ngahajang ngadamel kanggo Mang Ade teh tah can aya walaran ti Mang Ade tanapi berbentuk apa gitu kan. Malahan rekan abi rerencangan abi sempet ngajapri ka WA Mang Ade gitu kan. Tapi logikeun kaina tah can aya klarifikasi gitu kan, atau obrolan-obrolan lah. Kayak hoyong abi mah sok kumaha atuh lah. Piceun gitu nya bahasa-bahasa anu kitu teh lah. Sanes abi sirik. Malahan mah abi ngaraos bangga gitu kan. Aya orang Bandung namana nugikeun ka melejit, nugikeun ka booming gitu. Alhamdulillah. Dengan tidak secara langsung Mang Ade tos ngajahit namina Bandung deh nya, lemur Bandung gitu tos kajahit ku Mang Ade. Cuman tina panjahitan eta kade nami Bandung oge resak ku bahasa Mang Ade. Ngikeun ka bahasana nya anu lah teu kada disebatkeun deui lah. Abi cek paribosana nya sanes munafik sanes kumaha abi reres tilas jalmi terus begikeun kaina abi yang berusaha reres juga sesah cek bahasa tenda rama mantan preman gitu nya. Mudah-mudahan gitu, mudah-mudahan we tiasa janten jalami anu berguna kanggo keluarga terutama kanggo bangsa jeung negara komo bikeun ka agama mah gitu. Tak gitu Mang Ade ieu keluh kesah ti abi, mugi-mugi didangu ku Mang Ade. Lebar Mang Ade teh na tos gaduh titel pangkat Mang Ade teh. Ayeuna harkat derajat Mang Ade teh tos di luhur kade dugi bilih jatuh ku bahasa-bahasa Mang Ade anu ku disaksian ku sadunia mungkinnya atau sa Indonesia gitu kan. Bilih jatuh ku bahasa Mang Ade sorangan. Abi hawatos ka Mang Ade, abi nyaah ka Mang Ade. Mang Ade nya teraskeun langkah Mang Ade, abi ngadukung pisan. Mang Ade cing sukses. Mang Ade jaga harga diri, jaga lisan, jaga kalakuan. Terutama lisannya nu nomor hiji mah. Piraku ayeuna duta makanannya Mang Ade teh. Piraku duta munyang anjing kasar siga si gareng mun tina pawayangan mah tah mun tina pawayangan mah nya siga si gareng nu munyang anjing teh
sekali deui apunten mang adanya beungitkeun eta bahasa anjing. Aduh anjing deui manawi teh bade dihilangkeun apa kadon beuki ngaco gitu geuning mane. Punten kan kasuhunnya da namina kieu mah da pro sareng kontra gitu. Anu pro na anu kontra na aya mung cing sawae nonton video abi ieu cing sakuan bahasa abi ieu nah sae kanggo generasi atawa awon kanggo generasi urang terutami nama ngajaga bahasa Sunda ulah nugikeun ka tercemar. Bahasa Sunda teh anu terkenal teh nya andelemi, sopan santun, lembut, ramah tamah gitunya. Aya oge aya anu bahasa unjang anjing eta kan bahasa ti lingkungan urang. Dulur anu geus caket, babaturan anu geus caket, tapi lain ti dugikeun ka viral kieu bahasa anjing dugikeun ka tepi karena ka luar negeri yen bahasa Sunda teh kayak dibudidayakeun teh ningan anjing anu terkenal gitu. Berarti Sunda asli mah teu aya bahasa anjing. Sarasana sok punten pilih abi lepat kanonoman para Sunda, ka sehu-sehu Sunda, ka sepuan-sepuan Sunda. Cing bahasa anjing asal dari mana eta? Abi tumaros. Mungkin sakitunya video abi kumargi naon teu aya rencana ditulis atanapi kumaha komo aya nu miwarang teu aya. Abi netral nah amanah abi makan abi nagikeun ka ngawur kieu gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.